kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Dina urusan pangabdian mah anu dikhawatirkeun terjadi umumna ka jama-jama anu ngaraji khususnya kadiri anjeun pribadi lain teu apana anjeun kana jalan-jalan kebenaran lain teu apana anjeun kana jalan-jalan rahmat karidhoan Gusti Allah. Tapi anu dikhawatirkeun teh nyaeta elehna anjeun ku hawa nafsu anjeun sorangan. Sabab ari ngeunaan jalan-jalan pangabdian mah pada dasarna pada umumna kabeh ge geus nyaraho geus marenang pituduh. Mata dipalebah deuna nyaeta dina urusan kebenaran mah kudu sombong, tapi sombong nate sombong dina tanda kutip. Ari sombong dina urusan kebenaran lain kawas iblis, tapi maksud nate nyaeta khusus dina urusan kebenaran mah urang teh kudu heuras ulah beye, kudu tegas ulah klemar-klemer, kudu noyod ulah lieur, kudu teguh ulah pelin-pelan, kudu kuat ulah lemah, kudu kekeh ulah gampang menyerah. Artina sok sanajan datangna tina kahayang anjeun sorangan atawa tina pikiran anjeun sorangan ari teu saluyu jeung kebenaran mah kudu ditolak. Nya kitu deui nu datang ti batur. Sok sanajan datangna ti jama anu saluhureun anjeun ari sulaya jeung kebenaran mah kudu wani nolak, atawa sabalikna sok sanajan datangna ti jama anu sahabatkeun anjeun ari saluyu jeung kebenaran mah kudu daek narima. Artina deui sok sanajan ngan sorangan ari kana kebenaran mah berangkat tong ngadadago batur, jeung sok sanajan eueuh nu ngadukung ari eta perkara mangrupakeun kebenaran mah laksanakeun. Jadi ari dina urusan kebenaran mah ulah kumaha ceuk kahayang, ulah kumaha ceuk pikiran, ulah kumaha ceuk batur, tapi kudu kumaha ceuk kebenaran. Sabab lamun teu kitu mah anjeun moal aya kamajuan dina bab kebenaran. Sabab kebenaran bakal karasa benerna lamun anjeun teguh dina nyekelna jeung teguh dina ngalaksanakeunana. Jeung moal bisa teguh dina nyekelna jeung dina ngalaksanakeunana mun anjeun kaelehkeun keneh ku hawa nafsu. Boh ku hawa nafsu nu aya dina wujud anjeun sorangan, boh ku hawa nafsu nu aya dina wujud batur. Sabab kalobaan jalma nu harirup di alam dunya teh nyaeta anu marigawe maksiat teh pada umumna mah maranehna teh lain teu apal yen eta teh maksiat. Lain teu apa yang mabok teh salah, lain teu apa yang judi teh salah, lain teu apa yang ngarentengkeun teh salah, lain teu apa yang maling teh salah, lain teu apa yang jinah teh salah. Kabeh ge apa kabeh ge nyaho yang eta teh salah. Heueuh. Jadi lain ku sabab teu apa tapi ku sabab dirina geus eleh ku hawa nafsu, ku sabab dirina geus dikuasai ku hawa nafsu. Itu tak ku sabab kitu mangka dina saban-saban keayaan
urang kudu eling jeung waspada tina upaya makarna hawa nafsu, khususna hawa nafsu nu aya dina diri urang sorangan. Sehubungan dengan hal eta, dina kahirupan orang di alam dunia, orang teh osok ngalaman opat perkara. Tadina ieu opat perkara, dina ieu opat kaayaan, di dunyalah orang kudu bisa ngelehkeun hawa nafsu. Jadi aya opat medan jihadun akbar. Jadi opat medan anu kudu dimenangkeun ku anjeun dina urusan jihad ngalawan hawa nafsu. Nu kahiji nyaeta dina kaayaan taat. Kau tarikil ubudiyah fi taat antashhada minat tahubihi ilaika. Mun anjeun keur aya dina kaayaan taat, pandanglah ku anjeun yen eta kataatan teh mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah. Cek kateranganana dina surat An-Nur ayat 2 hiji, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma jaka minkum min ahadin abadan. Jeung mungsug lain karena anugerah ti Gusti Allah jeung rahmatna ka anjeun, niscaya moal aya saurang-urang acan ti kalangan aran jeung salawasna anu bersih. Di antarana nyaeta bersih tina maksiat, bersih tina pagawean keji jeung mungkar. Teu nalika anjeun geus nyaho jeung geus sadar yen eta kataatan teh mangrupakeun anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu kalintang gedena, nyaeta leuwih gede nilaina jeung leuwih berat timbanganana tibatan dunya jeung eusina, mangka nalika anjeun keur aya dina kaayaan taat, di dunyalah anjeun kudu ngarasa bunga. Sabab anjeun menang anugerah ti Gusti Allah anu leuwih alus tibatan dunya jeung eusina anu rupana kataatan. Jadi eueuh deui momen kerja majama anu ariman anu ngarabdi ka Gusti Allah dina kahirupanana di alam dunya anu pangbungah-bungahna lintang ti mun nalika keur aya dina kaayaan migawe taat ka Gusti Allah. Cek kateranganana dina surat Yunus ayat 58, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyatrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalawan anugerah Allah jeung rahmatna anu dipaparingkeun ka diri anjeun, di antarana nyaeta anu mangrupa amal kataatan, kalawan etalah sakuduna teh aranjeun ngarasa bunga. Sabab etalah perkara anu leuwih alus tibatan naon anu dikumpul-kumpulkeun ku anjeun, saperti barang-barang dunia, contohna harta banda. Jadi mun anjeun keur aya dina kaayaan taat, kahiji keur bisa ngamurnikeun eta kataatan, ulah kacampuran ku syirik, ulah kacampuran ku ujub kuria, ku pangakuan. Nu kaduana kudu ngarasa bunga sabab eta kataatan teh mangrupakeun anugerah jeung rahmat ti Gusti Allah ka diri anjeun anu leuwih berharga daripada harta banda. Dalamun nalika keur aya dina kaayaan taat ujang bisa saperti kitu, eta jadi bukti, jadi sabagian tina tanda yen ujang teh teu eleh ku hawa nafsu. Hartina aya dina kemenangan. Eta medan pertempuran nu kahiji antara diri ujang jeung hawa nafsu ujang sorangan, nyaeta dina kaayaan taat.
Nu kadua nyaeta nalika keur aya dina kaayaan maksiat. Lamun terjadi ka diri anjeun perbuatan maksiat, anta tuba ilallahi subhanahu wa ta'ala wastagfiruh, geua tobatan eta perbuatan maksiat, istighfar ka Gusti Allah, mohon pengampunan. Cek kateranganana dina surat An-Nur ayat 1 wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jeung geura tobat aranjeun ka Gusti Allah wahai jama-jama anu ariman supaya aranjeun beruntung. Jadi nu dititah tobat teh jama-jama anu ariman ka Gusti Allah. Hartina pada diri jama anu ariman teh masih kene terdapat potensi pikeun migawe maksiat. Matak dimana terjadi ka diri anjeun perbuatan maksiat, langsung tobatan, langsung istighfaran, mohon pengampunan ka Gusti Allah. Harita keneh ulah diengke-engke, ulah ditunda-tunda. Sabab cek penerangan ti sabagian para ulama, nalika anjeun migawe suatu maksiat ku malaikat atin teh teu langsung dicatet, tapi ditangguhkeun heula. Cek sakal ditangguhkeun nepi ka jangka waktu 6 jam, cek sakal deui nepi ka jangka waktu 7 jam. Jadi sejak eta perbuatan maksiat terjadi aya jeda waktu antara 6 sampai 7 jam. Hartina lamun dina jangka waktu eta anjeun nobatan eta pagawean maksiat, mangka eta pagawean maksiat teh gugur, hartina teu dicatet ku malaikat atid. Tapi lamun dina jangka waktu eta anjeun teu tobat tina eta perbuatan maksiat, tadi dinya kakara eta perbuatan maksiat teh dicatet ku malaikat atid. Jadi sok sanajan terjadi perbuatan maksiat ka diri anjeun, tapi anjeun can bisa disebut jalma anu eleh ku hawa nafsu, sabab masih kene aya kesempatan lilana salila 7 jam pikeun membalikan keadaan nyaeta tina keadaan maksiat kana keadaan tobat. Artina mun dina jangka waktu eta anjeun berhasil membalikan keadaan kana pertobatan, mangka anjeun dina eta kaayaan teh kaasup jalma anu bisa ngelehkeun hawa nafsu gitu. Muka duana di antara rusyahna tobat, di antara cek tadi tobat teh jadi kunci tina keberuntungan. Jadi mun anjeun panggihna jeung karugian melulu ubaran ku tobat gitu. Kaduana tobat oge bisa jadi ubar tina rupa-rupa panyakit jeung tina rupa-rupa penderitaan hidup. Sabab cek kateranganna dina surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Bertobatlah ka Pangeran Aranjeun, saestuna ari Pangeran Aranjeun teh eta nu kagungan sifat Maha Pengampun. Niscaya mantenna baris nurunkeun hujan anu lebat ti langit keur Aranjeun, jeung baris nambahan ka Aranjeun ku harta jeung keturunan, jeung baris ngajadikeun keur Aranjeun kebon-kebon jeung walungan-walungan. Hartina ari kamakmuran jeung kabungahanana eta disayogikeun ku Gusti Allah, lain kerja majama anu marigawe dosa.
tapi ke jalma-jalma anu daek tobat tina dosa-dosana. Ari jalma anu teu tobat mah memang mungkin wae manehna meunang kamakmuran murupana harta banda jeung anak keturunan, tapi eta kamakmuran teh lain jadi perkara anu ngabungahkeun, tapi kadang jadi perkara anu nyangsarakeun kana hatena. Teu saeutik jalma anu arasup penjara anu mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, padahal kurang kumaha maranehna teh malakmurna, harta banda dunya barana aya di maranehna, tapi kunaon maranehna teu ngarasa bunga nepi ka hayang mengakhiri hidup ku cara bunuh diri, tapi kunaon teu mentremkeun kana jiwana, nyanaon atuh sababna. Sebagian tina sababna teh nyaeta sabab loba dosana jeung teu daek tobat tina dosa-dosana. Etalah jalma anu eleh ku hawa nafsuna. Matak ente teng eleh ku hawa nafsu, tiap terjadi maksiat langsung tobat, terjadi deui tobat deui, tong putus asa tina pengampunan jeung rahmat Allah. Nuka opat nyaeta nalika anjeun keur aya dina kaayaan meunang nikmat. Jika teranganna dina surat Al-Baqarah ayat 152, waskuruli wala takfurun, jeung kudu bersyukur aranjeun ka kaula jeung ulah rek ngupurkeun kana nikmat-nikmat kaula. Jadi cara ngerehkeun hawa nafsu nalika anjeun keur aya dina kaayaan menang nikmat nyaeta ku cara bersyukur. Asyukru qaidun lil mawjud wa suidun lil mafqud. Ari syukurna anjeun ka Gusti Allah kahiji eta teh mangrupakeun perkara anu nyancang atawa anu nalian kana nikmat anu geus aya di anjeun, sehingga ku ayana syukur mangka eta nikmat teh moal leupas ti diri anjeun. Kaduana ari syukur teh mangrupakeun perkara anu baris kondang kana nikmat sejen anu leungit atawa anu can aya di diri anjeun. Eta sabagian tina rusyahna syukur. Jadi ari jalma anu bersyukur mah nikmat nu geus aya di manehna teh moal leungit, jeung nikmat anu can aya di manehna bakal datang. Sedengkeun ari jalma anu kufur mah nikmat anu geus aya di manehna laleungitan. Lamun teu laleungitan nyaeta jaradi masalah, jaradi panyakit. Jeung nikmat anu can aya di manehna boro-boro hideung nyalampurkeun, dalah diudag-udag wae ge teu beunang-beunang saking kuring hasna. Itu jadi nikmat mah ari ka jalma anu bersyukur mah lindeuk, sedengkeun ari ka jalma anu kufur mah linghas. Kusabab kitu lamun keur dina kaayaan menang nikmat tuluy anjeun bersyukur, misalna nampa gaji ti pabrik tuluy tina eta gaji teh dikaluarkeun zakatna, dikaluarkeun sedekahna, tuluy dipake resiko dapur. Sabagian diantarana nyaeta jadi sang jeung lauk pauk anu didahar ku ente, tuluy jadi tanaga dina awak ente, tuluy tanaga anak ku ente dipake ibadah, dipake ubudiah, dipake ubudah. Tah mun kitu kanyataanana mangka dina eta kaayaan menang nikmat teh anjeun geus bisa ngerehkeun hawa nafsu.
sedengkeun lamun sabalikna teh eta hak yatim jeung fakir miskina ku anjeun didahar jeung sesana dipake kana hura-hura kana poya-poya dipake di jalan anu menyimpang tina jalan rahmat jeung karidhoan Gusti Allah tah dina kaayaan anu saperti kitu eta teh nandakeun yen ente teh eleh ku hawa nafsu. Muka opat nyaeta nalika keur aya dina kaayaan menang bala atawa musibah. Mun anjeun keur aya dina kaayaan menang bala antasbir alaiha hadapi eta bala teh lakoni eta bala teh ku kasobaran ulah dihadapi ulah disanghareupan ku aral subaha jeung narasula. Cek teranganana dina surat Al-Baqarah ayat 155 walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jeung kami bakal nguji ka anjeun ku pirang-pirang kasieun ku kalaparan ku kakurangan harta jeung jiwa jeung buah-buahan mangka bejakeun kabar gembira ka jalma-jalma anu salobar alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyaeta ka jalma-jalma anu nalika ditimpa ku musibah maranehna ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Artina didinya anjeun kudu sadar yen asli nama anjeun jeung sadaya nu aya di anjeun teh lain boga anjeun. Anjeun mah teu bogana naon, sadayana kagungan Allah. Kusabab sadayana kagungan Allah langkung Gusti Allah bade dikumahakeun oge danu kagunganana. Abdi mah sejarido jeung sobar kana kodok-kodarna jeung sejatur tumut kana parentahna. Kusabab kitu mangka didinya anjeun kudu sobar jeung istiqomah. Asobru jamilun wal istiqomatu karomatun. Ari sobar teh eta mangrupakeun perkara anu mawa anjeun kana kaendahan hirup. Jeung ari istiqomah teh eta mangrupakeun perkara anu naekeun anjeun kana darajat kamulyaan. Jadi mun dina kaayaan menang bala anjeun bisa sabar jeung istiqomah dina ibadah mangka dina eta kaayaan anjeun geus bisa nyelehkeun hawa nafsu. Jadi ingat-ingat kudu bisa nyelehkeun hawa nafsu dina opat kaayaan. Mun anjeun keur aya dina kaayaan taat elehkeun eta hawa nafsu ku kaikhlasan. Mun anjeun keur aya dina kaayaan maksiat elehkeun eta hawa nafsu ku pertobatan. Mun anjeun keur aya dina kaayaan nikmat elehkeun eta hawa nafsu ku kasukuran. Jeung mun anjeun keur aya dina kaayaan nampa bala elehkeun eta nafsu ku kasobaran.